Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana wilujeng penabdinya sareng Kang Adit dina acara dongeng Sunda. Ayeuna Kang Adit bade nyanak carpon carita pondoknya mitra. Ieu carpon carita teh carita enggal anu bade nyanak judul atau napi jejer carios nyaeta mamala tina pada kuburan. Kumaha ieu mitra carios mamala tina pada kuburan teh. Mudah-mudahan janten gambaran kanggo urang. Ieu carpon teh karangan Bapak Muhtar atan pi pangarsana Bapak Muhtar. Nanging sateacana ieu dipintonkeun carita carpon Kang Arit bade nyuhun diapunten boh bilih dina carpon ieu anu kasabit nami nuju alit kasebat asma nuju dewasa asiniran laku ning perlampahan atanapi padumukan hapunten mitra anu kasuhun daya mamung kalaresannya mitra saparas teh nyangkolong tingkana waktu semanga carpon mamala tina tanda kuburan urang kawitan bae der kacaritakeun di hiji lembur anu katelah eta lembur ngaranna Ciember. Hiji kampung anu kalintangnya ya kampung Ciember teh majem. Harita di hiji imah aya anu keur ngobrol siga nama eta teh pamajikan jeung salakina. Ari ngaranna salakina nyaeta Mang Adut, ari pamajikanana ngaranna Biayu. Ari Mang Adut pagawean sapopoe nyaeta dagang. Dagang teh daging hayam. Hayam teh hayam tos maot nya mitra. Ari dagang teh nyaeta di trotoar jalan. Ari nu dagang di trotoar jalan memang kaitung heuyeub pohara pisan rupa-rupa nu dagang teh dituangeun di sayuran pokona mah komplit. Kumaha Kang dagang teh naha beki dieu teh meni asa beki tiiseun ieu we resiko nya keur balanya meni beki dieu teh beki saeutik sedengkeun kan ari bubutuh mah sakilobana bayar itu bayar ieu kredit pokoknya mah rupa-rupa we ari akang mereng asa encret dari risiko makang teu bisa dieureunkeun ya babeuleun ayeuna mah sakieu manahalna harga nu murah keur zaman ayeuna mah justru eta yung aduh akang ayeuna dagang teh sepi tiiseun eta saprakna si komo dagang jeung ari dagangna teh sarua dagang daging mun daging mah main atuh daging sapi atawa domba naon we ieu mah ku sarua jeung Kang dagingna daging hayam kuasa nyolok mata buncah si komo sapar si komo dagang teh atuh nu balanya ka akang ayeuna teh ngorotan jadi saeutik we malahan balangganan anu sok biasa balanya ka akang pindah ka maranehna ayeuna ada rasaan mah daging sarua mun kitu manehna teh daging akang daging teh daging
naon kitunya hayam geus kumaha da sarua duka teh kudu kumaha ieu dagang jadi akan teh malas rek dagang teh heuh katingali kumaneh ge ayupan tingali dagangan namru lamun diasupkeun kana freezer atawa almari es heuh da aing ngaran daging anu geus asup kana freezer mah beda fresh di beda we teu fresh gitu seger sedengkeun nu meuli zaman kiwari mah apik pisan kituna teh Mang Adut bari humandeuan si komo lemburan kaler akang nya eta si komo eta namana deui si komo da teh dengan eta hiji-hijina di urang ngaran si komo aduh akang atuh jelema eta mah pasti da ngaran dagang nage rek teu rame rek teu laris kumari akang jeung langganan akang pasti pararindah si komo mah atuh akang si eta mah pan geus ka lentar jago kebul jago menyan sok make dukun tah akang ge ieu ulah cicingeun atuh namun akang cicingeun bisa-bisa dagangan akang bangkrut atuh rek di mana urang dahar kang mun akang teu usaha itu cek biayu jadi nyangka ka batur teh beda batur dagangan alus main dukun main menyan main guna-guna padahal can katempo can kadenge can katingali ku panon sorangan pan eta teh geus sidik jadi fitnah dosa anu kacida gedena sabab mitra upami jalmi teu salat teu aya undang-undangna upami jalmi teu tiasa puasa atanapi impak sugan aya aturan undang-undangna kamu geus salat dihukum teu aya tapi undang-undang ngomongkeun batur cilaka opat si muat sabab di dinya geus aya aturan jeung undang-undangna penyebaran nama baik can digencet ku undang-undang ITE aya paribasa pan aya paribasa di dieu sekejam-kejamnya ibu kota tak sekejam dirimu membicarakan diriku kan gitu aya paribasa ya ayo akang ge ieu teh keur mikir keur mikir lamun akang cek maneh teh mah akang cicingan no tadi teh bakal bangkrut nya akang ayeuna mah kieu we sok tepungan Aki Gantar sugan we Aki Gantar bisa nulungan itu cek di ayu bener ada yang minta tolong ke Aki Gantar pan salileuyeung geus karasa ku akang sorangan harek ka ditu itu cek Mang Adut nya cik akang mang pengisu keneh mah kaburu hujan kaburu poek ya ayo itu nate Mang Adut bari budak kitu asup ka kamarna nyaeta rek disalin baju ya poho mawa duit sacukupna bisi aya pamenta itu jeung ieu terus Mang Adut indit di mana nyaeta nuju ka ngaran Aki Gantar ari Aki Gantar teh mitra hiji dukun anu kaitung lepus malahan matamuna anu kadinya kaasup loba
unggal poe teh aya we tamu teh aya 2 aya 3 aya 5 kasut mangadut ge geus heubeul pisan wawuh atawa mikolotna kaki gantar seolah-olah Ki Gantar teh jadi panangguhan manehanana mun aya nanaon lamun dagangan sepi ganjang manehna indit kadinya nyaeta Ki Gantar ngan ayeuna geus seubeuh Mang Adut teu datang ka Ki Gantar kana wanci asaran Mang Adut geus sempi ka imahna Ki Gantar ari eta kasabak Ki Gantar teh keur aya sigana mata dibeurang loba tamu nyaeta ka imahna sabab di dinya loba gelas urut kopi jeung kasampak loba dahareun da biasa tamu kadinya teh sok bari barang bawa Mang Adut ngajak sasalaman kumaha Ki Amang itu cek Mang Adut cager jang cager oh nuhun atuh Ki ari damang mah itu cek Mang Adut bari gek Mang Adut diuk dina sambang kumaha jang dagang teh rame itu cek Ki Gantar mimiti nanya ka Mang Adut Ki justru eta di jalan teh Ki aduh sepi Ki kos saya samingguna pada eta aya nu dagang anyar ari dagangna sami sareng abdi dagangan ing hayam ari maneh namanya Ki nya ge anyar jo rame eta dagang teh jorop-rop gitu jadi anu malelika Ki ka abdi teh leungit we malahan malangganan nu geus aya oge parina kasih komo lamun kongang mah da hayang adek da kana huluna kana babedulna aduh itu cek Mang Adut ari maksud ujang ayeuna hayang kumaha rek cenah bangkrut rek cenah hancur atau kumaha kieu Ki nya abdi mah ka kieu teh nyuhunkeun eta dagangan si komo teh tadi teh cek Aki cenah bangkrut cenah hancur mun bisa maki cenah bangkrut jeung nyawa-nyawa lah jelema kitu mah hirup di dunia kayak saeurin jelema kana itu mah tuman wae ganggu hungkul karena kehidupan batur itu cek Mang Adut bisa wae yang bisa ansyaratna berat jeung ujang kudu nanggung mamalana itu cek Ki Gantar syaratna berat kumaha Ki sok berat kumaha lah Ki upami nganggo artos kadah sabaraha upami sasajen naon sareng anu tadi mamala kitu kumaha ciki terangkeun kieu ujang lain masalah seperti duit cek ujang tadi teh kudu sabaraha
teu kudu jeung komo tadi kudu mau make sasajen teu kudu ngaran si Gantar sanajan dek make syarat sorot si kitu kieu oge teu ngaruh sing percaya kaki ari anu disebut syarat anu berat hiji ujang kudu neangan astana anu kaitung astana heubeul dongges ratusan tahun tah lamun geus manggi ujang kudu neangan kuburan sarua anu geus ratusan tahun bare eta kuburan atawa nu maot baheulana teh manehna teh jalma gagah kudu gagah we kudu sakti mandraguna mo lamun baheulana manehna hiji dukun lepus model laki leuwih alus leuwih gancang tak kitu yang ari mamala kieu lamun eta di pihak musuh ujang anu ngaranna si Komo ngalawan we ibaratna terus ujang eleh keok we ka ditu nama tah tanah kuburan atawa hiji makhluk anu diparentah eleh yakin eta bakal malik ka ujang nya eta makhluk anu aya dina taneuh anu digawekeun teh bakal datang terus ka ujang lamun menang mah komo si Komo teu ngalawan mah nya ujang we nu meunang ceuk cohakna mah bakal malik ka ujang tah kitu kumaha sanggup atawa henteu jeung lamun geus hasil musuh ujang nepikeun ka hancurna usahana paragat nyawana hancur we wayana ujang dina sabulan sakali kudu susubuh kudu nyubuh di goa ari sasajen manu biasa we atawa engke ku aki di bejaan tak kitu jang kumaha sanggup atawa henteu kitu cek Aki Gantar rageunana panjang lebar anu dimaksud mangadut supaya ngarti atuh mangadut rada ngahuleng tapi dageus kagok berontok kapalang carabang daripada nyeri hate cenah daripada tegenah ningali batur dagang rame manehna sepi bari sirana nyut-nyutan dadana panas ngagolotrok ningali kamajuan batur oh sanggem lah Aki sanggem dan lah masalah mau mula mamala itu inilah kuma engkewe kuma brehna wa bedek dijalankeun ki itu cek Mang Adut nyanggupan anu tadi disebutkeun ku Ki Gantar syukur ari sanggup mah tela dogoan sakedeung cek Aki Gantar itu nate Aki Gantar terus asup ka goahna delila manehna harita geus mawah hiji keris eta keris dicekel ku leungeun katuhuna geus kitu kop kana menyan anu saterusna tungtung keris diandelkeun kana menyan anu dicekel ku leungeun kenjana anu saterusna Ki Gantar mapatkeun ajian pangabisana disebut ajian pangembat bangsa dedemit
anu disebut ajian pengembat siluman silemin di golongan jin kafir atau iblis idajil. Akhir aki gantar mangis biasa. Geus beres eta menyan nyaeta iterapan ajian terus dibikeun ka Mang Adut. Kap ku Mang Adut di tampanan anu salajengna dikumahakeun. Ieu teh aki menyan teh itu cek Mang Adut can ngartieun. Tah ieu menyan ge belum di kuburan teh lamun ujang geus manggihan kuburanana. Tah geus beres melemenyan nu ti aki teh ujang nyokotan kuburan sakeupeung. Bari cek ujang kieu, hayu maneh ngilu, hayu maneh ngilu, hayu maneh ngilu, maneh ku kaula rek digawekeun. Tah palebah maneh ngilu 3 kali sebutkeunana atawa garoarana 3 kali. Tah lamun geus menang taneuh kuburan eta taneuh kuburan awurkeun di tempat dagangna anu ngaranna si Komo. Dijamin daganganna bakal bangkrut sing percaya aki. Tapi mati nyokot taneuh kuburanana kudu peuting. Nya kana jam 12-an leuwih nu leuwih alus mah. Tapi ulah nepikeun ka kajanarian. Pokoknya mah di pas nama jam 12 we. Paling gancangna 1:30. Jeung dina ngawurkeunana ge sarua kudu peuting. Anu halus mah meunang ti kuburan langsung we awurkeun tong diisuk pake tokeun. Kumaha sanggup? Itu cek aki gantar. Oh, sanggup ki, sanggup. Balama ya wengi ge lah bade dilaksanakeun. Nanging kumaha? Ki pami ka kuburanana duaan sareng istri abi. Ari nyalira mah keung itu cek Mang Adut. Teu nanaon jang duaan mah asal ulah tiluan we leuwih ti tilu nungku disebutna cekolot mah. Komo ieu jeung pamajikan nya sok teu nanaon itu cek aki gantar. Oh mohon atuh aki nuhun pisan aduh nuhun ieu kana bantosanana sareng sanes kirang sano itu harga abdi kada persiapan bade uih we ayeuna itu cek Mang Adut. Bari teu paha Mang Adut mikeun amplop anu eusina duit. Nya sok jang jeung hasil itu cek aki gantar bari nampanan eta amplop. Curut Mang Adut turun ti imah si aki nyaeta aki gantar bari mawa harapan anyar. Awas ya Komo rasakeun pambalesan ti aing. Bakal karasa ku tulang beheung sia. Dabongan sia mah tuh. Jadi saingan aing. Aing hayang geura gancang neuleuh sia nambruk. Kumaha rasana ku tulang beheung? Kumaha rasana nyeri hate, ngagolak dada, panas otak? Tunggu Komo, tunggu pembalasan di aing. Itu cek Mang Adut. Kituna teh Mang Adut leumpangna ngagedik. Dah hayang geura nepi ka imahna. Seep waktosna mitra.